billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, bakal bukti satu zaman, suatu zaman nanti bakal bukti. Ini perkataan Kangjeng Nabi di masa-masa jumeneng. Bakal bukti suatu zaman ala ummati, tiba ka umat kaula, yafirruna minal ulama, ngajarauhan ti ulama, malengos ti ulama, mung deukeut jeung ulama, wal fuqaha, jeung mung deukeut jeung ulama-ulama ahli fikih, ulama berilmu, talab ilmu tara, dangkap ke pengajian tara. Nah, eta jalma bakal bukti bagi umat Kangjeng di akhir zaman, bakal bukti jelema-jelema ngajaruhan ti ulama, ngajaruhan ti ulama-ulama ahli fikih, anu pada ulama ahli fikih teh anu memereskan ibadah urang sehari-hari, anu memereskan ibadah urang fardu ain. Ketika bukti umat Nabi Muhammad ngajaruhan ti ulama, bakal kumaha? Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Allah bakal nyoba ka eta jalma nu sok ngajaruhan ti ulama 3 balai. Bayang 3 balai anu bakal tiba ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal ngajaruhan ti, bakal dibere 3 balai. Mana anu 3 balai bakal ditibakeun ka umat Kangjeng anu sok ngajaruhan ti ulama teh? Hiji-hijina ulaha yarfa'ullahul barokata min kasbihim. Pertama, bakal ngaleungitkeun Allah kana barokah kasabna. Masya Allah. Kira-kira bukti can ayeuna jalma-jalma ngajaruhan ti ulama, bukti apa encan? Encan, masih kena loba. Rasakeun nomor kahiji, naon? Barokah kasabna ku Allah dileungitkeun, dicabut barokah kasabna. Karasa barokah kasabna leungit, gede teu mahi, sumawana leutik. Pan urang mah sok ka pangajian, bahkan lain unga minggu di unga poe selalu ngaji, tapi geuningan cukup jeung teu cukup we geuningan ladang usaha teh teu cukup. Mungkin sabab Allah mere balai diratakeun. Maksud diratakeun ketika jalma anu migawe dosana masa urang, tapi kabagian balaina mah kabeh kebagian. Contoh seperti sireum teh 1000, anu nyocona hiji, ketika urang rek kabinasakeun kuduna mah kanu hiji dibinasakeun rek dipaehan teh kunaon make kabeh sireum dipaehan.
Nah seperti gitu migawe dosana misalkan di hiji kampung di hiji, tapi ku Allah diberi balaina marata kabeh akibat ulah jalma anu hiji. Tak mudah-mudahan di kampung orang, di daerah orang masing diraksa di manusia sanajan hiji ngajauhan ti ulama. Mudah-mudahan sing cinta ka ulama, amin. Mudah-mudahan sing resep kana ngaji, amin. Sabab ngaji suatu kewajiban thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sabab eueuh deui kesempurnaan ibadah angin dibarengan sareng thalabul ilmi. Moal sampurna salat urang lamun talabel mutara, moal sampurna zakat urang lamun talabel mutara, moal sampurna muga haji urang lamun talabel mutara. Itu moal sampurna sedekah urang lamun talabel mutara, moal sampurna amal ibadahna. Masya Allah hiji. Kadua, ku Allah bakal dibere balai tenon wasaniyatu yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Allah bakal ngutus, bakal mere kaetan daerah, kaetan negara sultan anu dolim. Kadua, diberi pemimpin anu dolim. Lamun sa RT teh mah di hiji RT aya jalma anu ngajauhan ti ulama bakal diberi RT dolim. Samun sa RW aya jalma ngajauhan ti ulama talabel mutara bakal diberi RW dolim. Salurah, sekelurahan, sakabupaten, sakecamatan, sa Indonesia talab ilmu bakal diberi lurah anu dolim, camat anu dolim, bupati anu dolim, presiden anu dolim, lamun memang tara talab ilmu ngejauhan ti para ulama. Masya Allah. Dua, katilu terakhir, paling paur katilu wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Katiluna Allah ketika orang dikaluarkeun ti alam dunia maut ngaranna bighairi iman, mawa iman. Na'udzu summa na'udzu billahi min zalik. Katiluna mah di mana jalma ngajauhan ti ulama bakal ketika mautna moal mawa iman. Na'udzu summa na'udzu billahi min zalik. Sabab teu aya deui nu paling nikmat terakhir nyata maut nyanak iman, sedangkan ku Kangjeng geus diancam jalma anu ngajauhan ti ulama maut mawa iman. Na'udzu summa na'udzu billahi min zalik. Nah sakitu dawuhan Kangjeng Nabi anu perlu ku urang diperhatikeun. Sakada diperhatikeun tapi laksanakeun, kereuyekeun samampuhna. Mampu sabulan sakali, sok sabulan sakali, mampu 3 minggu sakali, mampu 2 minggu sakali, mampu minimal 3 minggu sakali. Usahakeun ulah henteu neangan ilmu ka ulama-ulama, ka majelis-majelis anu cararakat masing-masing. Mudah-mudahan yang bermanfaat sakali deui. Sajalma ngajauhan ti ulama bakal diberi cocobatil. Hiji dilengitkeun kasabna, dilengitkeun berkah kasabna. Kadua bakal diberi pemimpin anu dolim. Katilu ketika maut moal mawa iman. Na'udzu summa na'udzu billahi min. Jadi mudah-mudahan urang sing aya dina pangraksana Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mudah-mudahan aya manfaatna.